Assalamualaikum Akang Dulur bare Sunda. Haturan dulu jeng siang, waktunya makan siang. Dol teka rasa di bawah gawe banyak waktu teh. Nasi lohor bagua iya bagian makan siang. Aya jengkol muda, goreng tempe, goreng endog, ulah pohon di sanguan. Iroh imam mantap kanjut teh. Ida rela, bato, hah? Seueur sabu mah. Iya. Tuh, anu bogaan mah teureun-eureun bakat hayang tereh rapih. Rugian nu buru meureun tereh rapih mah. Oh gitu nya. Oh iya. Kumaha Kira nu buru ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya sentanu. Ya bimu teh kuat tuh haranya. Kuat. Cepat tidak? Seperti nganggur teh. Karena iya bahala bodoh. Aing mah kedua mah. Lima kurang. Ya seetik. Kurang murah. Benar. Ya, wah. Benangka baik yang hulu-hulu nak. Bon. Kena aja sih nak bujang. Benang jangan ngecat. Kita di sortiran sawarenya. Ya anu budak tilu awewe. Kanti kira poho tinggalin. Ya. Wah. Pada sana dah. Subur. Oh, Sandi ya tawa. Sandi. Suganteng geus dia. Ayo mah nyumput maka sini. Cepat aya nurut ngadarilenan. Tapi lalu dibuka kan banyak kudu. Ya pasti berarti ini yang sebut di sini. Sebenarnya yang berencana kasihkan kadia cina iya menut yang atau semua bisa belir. Lalu aya jedanya. Karena nyen menut aya jeda heula. Hah. Sakola 2 tahun.
gawe dibere budakna nu hayang sakola deui lanjutan lanjut deh nyokot pertanian. Jadi kali geus ngebahas SMA eta budak. Eta mungkin ka SM pacar ulah ka SM muncul teh. Di dadang ge hayang sorangan. Bapana atuhan ka SM bu. Lakinya kan 2 tahun ini udah cuma pak saya mamanya beli baju deui apa anyar udah ngomong napa paling gak ada apa mana SMA suka nih talus keneh mah nggak punya saya budak teteh nang teli ingetin wae apa anyar gitu. Tapi eta nu barudak pada ngomongan aja nih aya mata pelajaran umum. Eta mah loba. Aneh sih. Di suratan kalau teh. Oh, teh nu diajar manehna mah. Tapi itu sebenarnya. Timang mainit nih. Timah indit yang datang ke itu nyawat kemana? Benar budak ya di luar jangan gitu. Gimana? Benar budak. Masih bisa kelas. Dari di luar gitu. Si. Alhamdulillah. Ini ngerek hujan di wae mah ya. Rek hujan wae kasju. Mendung ieu mah berarti henteu rek hujan. Kan teu panas.